Nabi, hei kafir-kafir kadari. Seakan-akan nanya kapan eta kafir teh mah deuk naraon ieu kami kadinya teh dipanggil. Oh, nu mantak dipanggil teh atslu ma harrama rabbukum alaikum. Kaulah bakal nyebutan macakeun hukum-hukum anu diharamkeun ku pangeran aranjeun kabeh. Maneh teh ngomong nang di pangeran. Yo, aya hukum keputusan ti pangeran. Ieu nu bakal dicaritakeun ieu. Dengekeun. Aya sabaraha Ahmad? Aya 9 bakalna. 5 jelas. Nu 4 samar. 5 jelas, 4 samar. Dijieun di 2 ayat. Coba kumaha man? Cek Abu Jahal, kami hayang ngadengekeun instruksi ti pangeran. Ya, dengekeun nya. Mana? Nomor kahiji alla tusyriku bihi syai'a. Allah ngainstruksikeun ka aranjeun kabeh dengekeun ku cilik maraneh kabeh nu 5 perkara nu jelas teh. Nomor kahiji ulah sok ngamusikeun ka Gusti Allah saeutik ge ulah aya syirik. Oh, sugan teh naon mah siapa nyinggung aing teman-teman. Ulah aya ngamusyrik-musyrik. Kok bisa kos kitu sih man kunaon eta cek pangeran? Kieu cek pangeran deuk pangeran mah ka Allah bae ulah sok make Uza, Manat, Lata. Kan ka pangeran mah teu kadeuleu cek cenah. Gaib pangeran mah. Kami ge percaya aya pangeran teh. Ngan atukan urang kulantaran gaib hese geus bae make nu aya heula nu kadeuleu. Ieu teh pangeran tuturunan kapan? Ti karuhun urang kadeuleu atuh tinggal disuguh bae. Justru etalah instruksi ti Gusti Allah nomor kahiji alla tusyriku bihi syai'a, ulah musyrik. Nomor kedua wa bil walidaini ihsana, ai ahsinu bil walidaini ihsana. Nikmat nu panggedena iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matak dijieun nomor hiji alla tusyriku bihi syai'a. Nomor kedua kanikmatan teh ayana urang diayakeunna urang hakikatna ku Gusti Allah tetapi melalui hikmah sabab meunang indung bapa urang. Bayangkeun ku otak urang coba cek Kangjeng Nabi. Urang ti eueuh aya menang hikmah bapak urang totoker tengah peuting nandean indung paparahuannya beres ti kelebu. Sorry sia nu mana nu ti kelebu. Tah beres ngandung. Apan eta mah mawa maneh 8 bulan galibna. Bayangkeun ku eta. Naek kana puyeng, naek kana ceuli tarorek, naek kana irung, naek kana bibir teu ngeunah dahar, teu ngeunah nginum. Nu mantak nyana raba-raba mana nu ngeunah cak nyana, neuleuh buah ngora cak nyana pasti ngeunah. Neuleuh cau ngora pasti cak nyana ngeunah. Neuleuh jambu ngora pasti ceknya nangeunah. Neuleuh tai ngora pasti ngeunah. Masa nu ngora-ngora lah. Eta kan diicip-icip. Kunaon eta? Aya manehan kan di jero. Terus 3 bulan 4 bulan rada deres mulai rada ngeunah deui dahar. Deka mamada ge make diperhitungkeun moalah lantaran ieu keur hamil, ieu keur ngandung. Pan eta di jero beuteung keneh geus deudeuh indung. Di kondangan dia itu ulah lah cak bapana. Emang kunaon gitu ulah ibadah deket ya ulah deket ge. Emang kunaon gitu besi kumaha meureun di jero anak lain. Emang kumaha teu bagus kadeuleuna. Kunaon gitu lantaran di deuleu dihareup sakumaha jelema anu melendam deuleu di tukang geus bagusna. Nu jelas pan lain kitu. Nu jelas lain kitu deudeuh ka anak besi kaganggu.
dek nginum ieu ulah lantaran besi mabok di jero, dek ngadahar ieu ulah besi mabok di jero, dek sare dek naon ge masih diperhitungkeun di jero beuteung kene geus diperhitungkeun ku indungna. Masya Allah, mulai kuari ge 9 bulan ge siap-siap dek ngalahirkeun antara dua pae hirup jihad jana ya Allah ya Rabbi, embung disesar lantaran aya lawang nu khusus nu mantak embung disesar lainna naon mahal 12 juta, sedangkan ieu kan kemampuanna ngan saukur 1 juta 2 juta dipaksa ku dokter kudu disesar bae. Zolim dokter nu mesti ulah disesar mah haram disesar sebab nyesar mah ngarusak. Alamun geus mesti terakhir kakara tuh masalah lawangna teu bisa teu mampu ngaluarkeun lantaran ieu adalah melebihi kapasitas. Sebab waktu asup nama leutik kuloun keluar jadi gede. Nah iya melebihi kapasitas. Tapi kakawasan Allah ya keluar bae. Keluar bae. Nu asup mimiti leutik, keluar gede. Masalah. Masalah kalau kau jadi pikiran ulah. Urusan kakawasan Allah apa? Kuarinya ngabeten ngaheujeun borosot alhamdulillah anak aya langsung kunyana dipandian kumaha dukun dan semadi susuan teu meunang aya nyamuk teu meunang aya naon digebegan kunyana kaganggu sare indung teh pikir ku otak coba aduh langsung nyusu menang sababaraha penting mah 2 nu nyusuna. Seuris ya mah heran aing mah nu hiji orok nu kumisan teh mah Pak eta masyaallah nu pamalingan sieun teh ya cek pamalingan budak eta mah nu nyusu kumisan orok na bae kumisan komo bapana budak. Bayangkeun indung Masya Allah terus beki gede beki dedeh beki nyaah beki gede kuari terus bae diisangan dipandian. Waduh eta indung ya Allah ya Rabb, bapakna neangan ka pabrik neangan ka pasar jang meuli susu jang meuli ambet jang meuli naon indungna ngurusan di imah. Bayangkeun indung bapak emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi. Nah kuari geus mulai leng-oleng kokorondangan dan lain sebagainya tetep bae mana sing hade budak besi kahau sing hade eta kan ku deudeuh-deudeuhna ka anak sing hade konsian emang kunaon ditu di tukang empang pan kayak ngajebur ka empang deui kajenting bapana ka empang asa ulah budak tolol teh indungna deui ngomong emang kunaon gitu mongan. Nah pasti aya nanaon ye pasti aya nanaon ye sekali dia coba ngomong dah budak ulah ka empang aya bapana kajeun kena kejebur. Nah emang kunaon itu tilok balik berarti nyandung ya bebeja keur nyandung di mana aya lalaki bebeja nyandung atuh meureun mun bebeja teu diizinan sih di mana aya ginian ngomongna atuh lah kos ditu nu tenang atuh mun sih ngomong sok kitu mang tenang lo budak hese ngomong jeung nyandung mah teu kaharti kitu ku urang. Aduh lamun hayang nyaho jati diri urang nyandung coba ge hayang nyaho jati diri urang nu asli nyandung beres nyandung mulai guys tuh deuleu setan datang nyaho aslina urang setan berarti padahal eta kiai tetep ku pamajikan ge setan-setan tuh setan datang tuh eta nyaho aslina urang cangkilan kiai di setan-setan ku pamajikan atuh komo tukang karung mah bae juri geledegan. Aduh geus teu kuat pokona kanu jandung bagus di setan-setan di juri-juri urang asli na urang kanyahoan ku ari oh berarti aing setan. Tah maleureun-eureun ngomong mah maleureun-eureun 3 bacem hiji jeung nu dicandung moal aya anggeus-anggeusna ti isuk datang ka sore datang ka isuk ge moal putus. Nomor kadua nu susah nya nyaritakeun ka susah moal anggeus-anggeus. Nomor katilu nu gede hutang moal anggeus-anggeus.
pol aya geus. Anggeus-anggeus paeh bae eta geus. Nah, hiji Allah tusyriku bi syai'a. Nomor kedua, bayangkeun lantaran indung ti mimiti ngandung ngalahirkeun ngurus nyusuan dan lain sebagainya datang ka onggong-onggong dan lain sebagainya tetap deudeuh da ka anak bae deuk ka mamana ge moal anak deuk ka mamana ge kela besi anak aro anak we anak maka instruksi ti Gusti Allah wa bil walidaini ihsan sing boga gawe hade anjeun teh ka indung bapa ihsan kalawan hade nu nyaat ulah nyentak ka indung mah ulah marah ka indung bapa lantaran nyana nu jadi sebab ayana urang ngemantak ridallah fi ridal walidain ridho Allah terletak pada ridho indung bapa ridho Allah ridho indung bapak ridho Allah moal ridho ridallah fi ridal walidain masyaallah. Dua nomor ketilu wala taqtulu auladakum min imlaq kalakuan nomor kahiji baheula ku parmekah teh musyrik nu mantak cek Gusti Allah alla tusyriku bihi syai'a. Nomor kedua kaindung bapak teh sogol urang Arab mah nu mantak diinstruksikeun ku Gusti Allah wa bil walidaini ihsana. Nomor katilu kalakuan urang Arab teh mun boga anak awewe teh asahina sangkilang kukumaha ge tetep bae kunyana dibungkus sirup-irup dikubur. Atawa mun boga anak teh lantaran ieu kehidupan teh kurang pati mantap can mapan lahir deui ka dunia teh kubur besi ngabahayakeun ka harta susah nu mantak instruksi ti Gusti Allah wahai urang Arab cek Gusti Allah mat sampaikeun wala taqtulu auladakum min imlaq ulah rek ngabunuh anak kulantaran rempan sieun besi pakir kulantaran di dieu teh aya min aji imlakin besi pakir lain ngabunuh langsung dikubur bae kumaha kuari lamun digugurkeun besi pakir sarua bae membunuh ngaran atawa kuari mah azlu bae azlu di azlu teh artina begitu dek keluar cai bade cabut besi anakan emang benar gitu lah can mapan dia besi pakir sarua jeung ngabunuh azlu eta. Nomor katilu ditahan ulah kena boga anak cukup 2 saja masuk kabeh lain kabeh cukup 2 emang kurang bayangkan coba orang kan hanya jadi karyawan yuk atuh kan pendapatan saya kan orang lah iya imah gecan boga ya motor gan kreditan kumaha lamun timbul anak deui ya pokoknya mau besi susah lah kadituna tah eta kos kitu teh ngabunuh ngaran dilarang ku agama kabeh larang ku agama mun sieun pakir azlu dilarang ku agama besi pakir mah sieun besi pakir mah kemudian atuh ayeuna mah kitu komo ngabunuh langsung mah menggugurkan besi pakir haram ngabunuh sarua bae aya nu ngabunuh geus kaluar aya nu ngabunuh di jero beuteung keneh aya nu ngabunuh tibahaneun sarua lamun elatna min imlaq besi pakir tetep pembunuh keneh bae ngabunuh keneh bae haram hukum. Emang na urusan rezeki kumaha kitu cek Gusti Allah nahnu narzuqukum wa iyyahum Muhammad bejakeun kepada kupar-kupar Mekah kunaon make jeung sieun pakir endahan dikubur hirup-hirup atawa diazdu dicabut teu diasupkeun ka peranakanana atawa manehanana ditahan peranakana supaya ulah boga anak kabeh ngaranna ye nahnu narzuqukum kaula nu agung anu ngarizkian aranjeun kabeh wa iyahum jeung anak emang maneh kitu nu ngarizkian kaula nu ngarizkian urang makan kurang percaya ka Gusti Allah
kurang keyakinan ka Gusti Allah. Gusti Allah ngajelaskeun wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Al-Qur'an teh tepati-pati anu lempang kumalandang di luhur bumi kecuali Allah nu bakal ngarizkian. Wari aya surat ti bupati mun maneh jadi PNS bakalna ieu aya gaji. Eselon hiji sakian, eselon 2 kasia, eselon 3 sakian, eselon 7 sakian. Emang aya ge diayakeun bae lah pokona eselon 7 ge. Tah eta berbagai golongan-golongan 1 2 dan sekian. Guru golongan hiji sekian, 2 sekian, 3 sekian. Eta keputusan. Tah geus. Kuari diadukeun. Percayaan keneh ka Gusti Allah apa percayaan keneh keputusan bupati? Ternyata percayaan keneh ka bupati. Padahal bupati ge menangieun Allah, paeh saruanya lagi. Tapi kurang percayaan ka itu. Aduh, aing mah geus beusi teu digaji terus bae digawe pokona beusi teu digaji. Rempan. Aing teu asup di ngaguruan. Asana dipecat aing mah. Ke gaji eueuh. Aya ti Gusti Allah mah ieu acak Gusti Allah aing nu ngarizkian sia mah ibadah bae ka aing. Sugan boga kasieun henteu. Teu salat atuh biasa-biasa bae, tenang-tenang bae. Kalem-kalem bae. Teu puasa tenang-tenang bae. Tapi ku Allah dirizkian bae. Tah ieu urang mah percayaan keneh ka makhluk dibandingkeun jeung ka Allah. Nu mantak ipis jasa iman. Entek terus aya pendidikan tasawuf. Maksudnya supaya keyakinan ka Allah mantep. Dididiklah supaya bergeser keyakinan teh ka Allah setik supaya pol ka Gusti Allah. Engkena boga pol ka Gusti ini berbagai bab, ieu keur bab rezeki bae polkeun ka Gusti Allah. Mandak lamun geus bisa pol ka Gusti Allah, ti eueuh ka aya nang Allah. Kuari aya diurus ku Allah. Rezeki teh ya geus ditulis memeh urang lahir. Geus maksum berarti kan geus aya bagianana nu bakal ka urang moal bisa ku batur, nu ka batur moal bisa ku urang. Andai kata ku kumpulan sadunya deuk meunangkeun nu lain urang moal bisa. Nu lain jatah urang kumpulkeun jelema sadunya supaya ka urang moal bisa. Nu bakal lain ka urang tarik ka urang moal bisa. Nu bakal ka urang tahanan ku sadunya moal bisa datang bae. Tah supaya keyakinan kos kitu abe mantep ibadah ka Gusti Allah. Iyalah tasawuf ngaranna. Mulai urang boga keyakinan ka Gusti Allah. Geus aing mah dagang moal, tani moal. Geus deuk ka Allah bae. Aya teu masalah. Aya sesuai mah jeung kelas teu masalah. Ngan aya teu sesuai jeung kelas ulah. Cek pamajikanana Kak. Pan teu ka warung. Lah ka Allah bae pasrah. Ngojek atuh Kak. Tah ngojek ge sarua atuh kurang pasrah ka Allah. Pasrah we ka Allah. Capoe dua poe. Kak, ieu urang teu dahar geus kumaha Allah bae. Kieu bae tuh Kak, aya geus kos kieu urusanana kakak-kakak tuh ka Allah kula mah deuk balik itu. Ulah balik bang. Manggodan atuh aing butuh pan ka sia. Tuh, aing dibutuhkeun cek nyana. Aya di paraban teu. Eta aya paraban urusan Allah. Aya butuh urusan aing. Aing puyeng cek nyana ieu Kakak.